Neng, kemana wae Neng ngatin teh? Aya wae Kang, Kang Ijim ka mana wae? Aya nyata Ijim teh rindu miti Neng bojo sampai ke Neng Ageng. Ah bohong wae Kang Ijim. Beneran cius beb. Neng, tiasa narios teu. Naras naon Kang? Mesin naon anu teu biasa eureun. Teu tiasa eureun-eureun. Muhun. Emang aya? Aya Neng. Mesin naon Kang? Coba tuh Neng. Mesin pabrik, Sanes, mesin motor, sanes, mesin mobil, sanes. mesin naon Kang? Mesin taimu. Ih, gombal, Kang Ijim. Alhamdulillah ya Allah ya Bi, muhun pisan ya anu. Ngomong-ngomong Kang, iya ya babaturan nga-WA. Aya acara ulang tahun, Kang Ijim ikut moal. Uang tahun, uang aling, uang ulung. Biar mah gampang ku izin pepe biar kado motor, mobil. Biar izin pepe bungkus ku Neng saindahna mungkin. Bisa wae Kang Ijim. Beneran Neng. Ngomong-ngomong Kang Ijim ulang tahunna iraha? Nyeta cek indung izin 4 Desember jeung Bapak izin 4 Mei. Tamahan di kugu izin di November. Tah di tamahan deui ke babatuan izin 8 Maret. Manya ulang tahun setahun 4 kali Kang. Muhun nyeta Neng. Ah rugi bandar atuh Neng Kang. Entos we Kang putus sareng Neng Kang. Nah putus Neng. Ah Kang Ijim mah ulang tahun aja teu jelas komo deui hirupna. Neng, nengatin, nengatin, nengatin. Assalamualaikum Udin. Waalaikumsalam, Mak. Udin teh keur naon? Ya, sama keur kieu. Oh, syukur. Kieu Din. Kelama nyaho. Marek nagih hutang ka Udin. Tanya. Coba malik gigir mah. Bener, Mak. Bercek warga, Mak. Aduh, Naon Din? Bener naon cenah cek warga teh? bener. Mate mirip, Mirip naon? mirip artis, Mak. Terus kumaha cenah Din? Mirip artis saha Din? Coba kagir. Bener, Mak. Pas mirip artis Sophia Lajuba. Din, bener teh si keluarga Din ngomong gitu ka Mak? Bener, Mak. Coba kagigir deui, coba. Eta mah. Mirip pisan eta mah, Mak. Astagfirullahaladzim. Bener, Mak. Eta mah Kumaha cenah Din? Kumaha? mirip ieu Lydia Kandou. Ya kado Udin. Ya Din dangekeun. Din, ayeuna arek emak teh teu geulis kumaha. Heeh. Teu cantik kumaha emak teh Din. Emak, Ayeuna bener. emak teh jelema berduit. Terus enak emang loba nulungan batur. Oh, bener. Ya wajar lah batur enak kak mah muji-muji Din. Bener. Ayeuna mah kieu dia teh nya. Sok aya Udin tuliskeun deui nya. Magangan Udin, mari ka ditu heula. Siap. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjir, jadi tipu kurang. Yang dewek keur teboga duit. Daek we dibobodo ku urang. Memok. Mirip artis di mana, Mak? Dadah. Kek. Apaan aing teh arek nagih mereka si Udin teh. Kunaon maka jadi kalah ingetnya. Aduh. Bisaan eta si Udin. Hah, bala eki tagih we muji-muji si Udin teh. Jadi mah buyar teh konsentrasi. Aduh. Dia mah kapaksa tagih deui teh si Udin. Hah. Iya, rek adis duit geus beak teh ka gagal pakai ulin. Daftar polisi asup teh kebingung teh. Aing mah meuli baju polisi ditukeran ku tahu bulat ding ku baju kieu deh ka. Kumaha teh Manya. Nek Ika, Udin, dari kemana? Atas meser gas Kang Ijim. Oh, Sugante pada pengawasan gini kan? Oh nya ieu ge bade ka pangaosan ku gotos diantos. Oh, Din, senangin jeung Ika. Sebagai calon suami yang baik, kita harus membantu kepada calon istrinya. Kumaha kamu? Ya, ente Neka maksudna teh kieu sebagai calon suami yang baik, kita harus membantu kepada calon istri mah gitu san situ Neka. Oh nya leres. Ah, itu. Stop, Din. Neka izin poe-poe nanyakeun.
Naon sih artinya brigas teh? Iya teh liquefied petroleum gas atau anu disingkat LPG. Sami sareng nu sok aya di urang mah nu warna hejo atau nu disebat nate gas melon geuningan kan. Naon bedana nang Ika sareng anu gas melon gimana agung ukuranna teh? Gas LPG anu melon sareng gas LPG bright gas teh sama-sama produk Pertamina. Bedana anu gas LPG nu melon mah diperuntukkan kangge warga anu miskin karena masih disubsidi. Sedangkan anu gas LPG bright gas mah non subsidi. Gas naha mining mah emangnya? Nyana Ika, pan ari mamang ngono kieu, pan mau orang kaya. Mak, izin poepel arek nanyakeun. Naon sih unggulna brigas teh, Mak? Tah, Jim. Keunggulan brigas itu luar biasa. Ukurannya gede. Aya anu 5,5 kg, aya anu 12 kg. Pokoknya mah gede weh. Berarti mak harga lagi leuwih mahal merenang. Bener, hargana lebih mahal. Tapi lebih hemat dibandingkan ejeng gas LPG anu subsidi. Tah, Wok, Jim, iya teh punya dua keunggulan teknologi. Nu kahiji? Anu kahiji, iya dilengkapi teknologi security seal cap atau penutup tabung yang aman. Anu kadua? Anu kedua, brigas dilengkapi dengan teknologi spidol atau karet pelindung. Jadi, tah anu kieu teh izin bewok dibawa ka mana-mana oge aman saneun kena benturan-benturan. Canggih atuh produk Pertamina. Naon itu ngalangan jalan teh. Kaulah lagi motor teh. Nika. Kang Bajik. Ari ka mana, Jeg? Biasa, Mak. Tuh. Pas balanya gas ya teh. Aduh, Bajek. Maknya make kene gas anu melon, Bajek. Eta mah gas untuk orang miskin. Mak, keheula dangukeun heula. Ieu Bajek meser gas subsidi teh ajang orang miskin teh. Jang tetangga karunya ku Bajek mah pangmeserkeun. Jeg, wah bohong Jeg. Tadi isuk urang ka imah maneh arek ngopi, cenah beak gas. Nah, etain gasna teh. Teu ngarti wae nya ieu mah. Lain ieu mah jang tetangga karunya. Tah Bajek ge kieu di bumi mah make nu kieu. Sami mah emok ngange nu kieu brigas. Lain-lain ieu buburu karunya tetangganya. Ieu nungguan. Oh, oke, Ayo tungguan. Ari ka mana deui, Bajek? Ari ieu tetangga nganterkeun gas. Heuh, Mas sakali milu. Oh, ayo, Pak. Ayo atuh arek sakalian dulu mah. Hayu, Jem, ayo Jem. Ayo bareng jadi hese. Ayo, Pak. Awas. Bantuan ih, kunaon sih dari cimua aya deui. Heuh. Kade mah emang hati-hati. Iya, Neng Ika. Hati-hati nengok. Ajim. Belok. Rika. Kali Tambah dua. Ika, Ya. cangkel udin teh. Hayang gotong atunya sareng nih ikannya. Oh nya mohon Ya, atuh mangga. sok, Ivan, Punten Ika. ya. Ya, wes. Wah gitu carana izin poepel gabung yang brigat jika kitu tah. Bener teh, Wok? Oh, bener Jim. Bisa menangkeun Neng Ika. Oh. Ya. Pusing. Ya Allah. Hayang beunghar ya Allah. Kumaha carana kos batur. Nu beunghar teh leuwih beunghar. Kuat kabeli mobil 2, imah 3. Kudu kumaha urang carana ya Allah, tunjukkan jalanmu. Putih kunaon sekarang? Bob, urang teh mikiran kahirupan ngan kieu jeung kieu deui we hirup teh. Teu cara batur. Batur mah nu beunghar teh leuwih beunghar, kuat mobil lagi kuat 3, namahan deui jadi 4, can imah aya kalimana imah oge. Ari urang ira kos batur, Wong. Sabar not pan ente keur usaha di si Bajek. Pan digaji ku si Bajek ge ente not. Ah, Wok. Ngaranna usaha di si Bajek, gaji sabaraha si Wok, ngan saukur kabeli beas hungkul. Boro-boro ayeuna biaya budak sakola, kan ayeuna budak sakola geus mulai jalan. Alhamdulillah atoh urang mah. Tapi ayeuna biaya nu sejeuna nara naik.
Terus model ayeuna harga minyak ayeuna pan geus melambung, otomatis urang nu tadi boga cita-cita hayang jualan karaoke teh pasti ayeuna hargana meroket. Aya moal nu meulina. Ya terus lamun ente boga modal rek usaha naon not? Eta urang teh boga inisiatif wok. Dengekeun aya 3 pilihan. Yeuh. Lihat. Heeh, 3 pilihan. Nu kahiji yeuh, urang arek buka plang di hareupeun imah. Urang dengaranna terima bongkar pasang susuk. Nu kadua, yeuh, nu kadua leuwih menggiurkan. Jual beli tuyul second. Alah. Nu katilu? Nu katilu ieu wok, nu leuwih hadeo mah. Soalna aya ieu mah bahanna. Nu katilu mah urang arek ternak jenglot. Ah, eta manot kudu loba istighfar. Ieu mah lieur wok lah. Kumaha we carana nu penting mah urang ngasilkeun duit. Nah, hari kitu mah mending kana usahana kieu nu jeung urang arek mah. Kumaha wok? Usaha selawat. Ih, gerame eta. Selot deui. Urang ge loba nu ngabejaan. Teu kudu make modal. Ih, masalah modal mah gampang urang jem ka Mak Emok. Wah. Ya. Bener. Lamun cair eta dina slot urang bayar, lamun cair potong dibayar, engke we bayarna. Lamun teu mah geus we api-apinya, api gelo. Siap lah hari kitu mah. Siap. Ayo berangkat wok lah. Daripada kamu Bener. Bos. Lah, palang pusing rudek. Wok. Pucuk dicinta, ulam pun tiba wok. Bener not ya manot. Terus di marana teh. Atuh kudu galak-galak itu mah biasa we atuh mah. Kacang kolot mah makan mah. Ma nanya tos di mararana. Nah aja, rek panggil jeung emak ngan kebeneran panggil di dieu nya wok. Rek eta emak teh nama panggil di dieu. Terus rek naon kata emak? Atuh mak naon di rek eta emak mah ada masalah duit mama. Duit deui ka emak teh cik atuh hayang panggil jeung emak teh naon ke ulah duit deui. Iya, mah dangukeun maknya jeung si Ijem ngawangkeungkeun duit. Pan moal nyambung, boga duit di mana si Ijem? Bener. Ada si Ijem atuh jelema susah atuh, boga duit di mana si Ijem? Tah, mantakan jadi pas ngawangkeungkeun duit jeung emak-emaknya. Malapan turunan dina si ka-8 mak. Ke-7. Oh. Kagenep. Oh, kagenep. Asal ka-7. Siap, Mak. Terus rek naon ka emak teh? Arek minjem duit, modalan lah mereka usaha, dewek si nonot. Duit deui. Terus rek naon eta teh? Bisnis, Mak. Nyok, Bisnis anu usaha. Bisnis? Kalau bisnis mak emak teh geus hayang bisnis di kamari teh. Emak teh geus pusing. Kabeh jelema nu malayar nu ngarinjem duit teu malalayar. Ari kumaha hirup emak? mantakan Mak ari nginjemkeun duit kudu ditempo heula. Tah nginjemkeun duit mah kabewok jeung kana nu pinter kana usaha. Jadi duit Mak balik deui. Geus ayeuna mah maksudna rek usaha naon ieu teh? Mak, pan ayeuna mah keur era digital teh aya. Terus online-an keur alus mah nya keur melambung lah gitu. Ana belok baik bisnis selawat nih si nonot. Salot. Naon sih teh salot teh? Jadi kieu mah selawat teh urang nu duit ya mah pos investasi deui. Teh lamun dikocok berat eta teh angkana keluar, urang bakal menang mah Berkali-kali lipat Mak. untungna oge. Hah? Bener sih teh wok? Not? Bener mak. Bener. Berarti seberapa persen ke emak? Gantung atau Gantung. Mak misalkan biasa minta 20%, 30% ge sok disikat Mak. Tuh ayo situ malah ku emak di modalan. Ya, Ya. gitu atuh. Bener teh? Tapi omat Mak, lamun misalkan aya jelema anu nanya, itu mah emok bisnis jeung si bewok jeung si nonot bisnis naon? Omat tong dibejakeun bisnis slot. Bejakeunana bisnis digitalisasi. era digital. Era digital. Kumaha ieu namanya? Supaya orang maju teh urang teh kudu bersatu. Bener. Sok ayeuna mah urang ayekeun. Orang ingin ya. Ayo. Sok. Naon? Sok enak. Era digital. Ye. 3 kali atuh mah semangat. Sok balikan dia tuh. Ayo, sok. Naon urang teh teh? Era digital. Ye. Lah, ayeuna mah ditungan ku main Oke, nya. Mah. Yang penting. Siap. Nya, Oke, ayeuna mah Mak. Waduh mak. Cair. benernya cek si bewok jeung cek si nonot usaha kana era digital kuna si Ajis menang ku lemot ya. Tapi bener oge nya si nonot si
si bewok era digital. Ye. Ah, kemelah aja ke modalan we. Hai Jim, Mak, kenaon mana Jim? kesedih mah. Sedih kunaon Jim? Maknya modal kieu bisa sedih? Nyaeta mah kabuh izin ninggalkeun mah. Aduh, kunaon cenah Jim mah ditinggalkeun teh kunaon? Nyaeta JP setahun 4 kali mah, tahun mah. Ah, iya Jim, dengekeun. Mama asa sakakalaeun saumur hirup aya jelema anu ulang tahun 4 kali dina satahun. Nya mah. Ah, di mana aya Jim? Wabah mana mah bener turunan jenglot. Ah, nya pakai aku mah. Ah, Berarti mana teh bener jenglot teh mah Jim. aing mah. Ari mana teh boga tanggal lahir? Nyaeta mah teh. Tujuh naon itu, tujuh naon. Iya Pak Kades. Si Ijim bingung neangan tanggal lahir. Maknya aya ulang tahun 4 kali dina satahun. Mama sakakaraeun ngadenge jelema model kitu Pak Kades. Iya guys, urusan Kades. Kades sudah multidimensi, sudah tahu berbagai macam masalah, dan apa yang dikeluhkan oleh Ijim, saya sangat merespon. Saya akan cek ke Dukcapil nantinya mengenai tanggal lahir Ijim. Tahun Ijim? Dukcapil. Capil. Oh. Mana Iya Capil Pak nih, Kades? Pak Kades mah. Dinas Catatan Sipil Oh. yang mengupdate semua data-data kependudukan masuk nanti dalam database kependudukan hartina teh. Jelah sayahnya namun kitu cara nama saya butuh prihatin atas apa yang diderita oleh Ijim, karena Ijim sudah tidak sesuai lagi dengan asas kemanusiaan dan pri keadilan, serta sudah di luar hak-hak asasi manusia ini Jim. Masalah pri keulang tahunan. Nanti Pak Kades balik ke New York, sidang minyak goreng. Ari naon Pak Aya naon di New York Pak Kades? Konferensi minyak goreng, minyak curah akhirnya harganya keur melangit. Anu pada gilirana harga bala-bala jeung karoket bisa melambung. Tah, kieu atuh ayeuna Pak Kades kieu. Pangbewarakeun tah kakabehan ka seluruh warga di Cilelang Raya. Cing saha-saha anu manggihan tanggal lahir si Ijim dibere hadiah kumaha 5 juta. Hah, 5 juta? Nu bener, Mak? Heeh, Jim, bagi maneh jelema susah 5 juta teh gede. Bagi imam mah eueuh naonan, Jim. Ah, Keknya Jimnya, Bapak arek ka New York lah, arek konferensi minyak curah nu tadi, beres tidinya urang kocok tanggal lahir Jim namanya. nah, Anu nu tepat menang hadiahna 5 juta. 5 juta. Ditambahan ku Kades, ladang tiwu. Oh. Ah bener iya mah. Iya mah. Gagai. Wah bener judi online kieu mah lah. Nu aya beak ieu mah ah. Aing mah ah. Udah areueuh gara-gara si Akeu ieu teh. Bah yang duit tuh judi online cenah. Mendingan kieu nipu ieu mah ah. Sarua we ya usaha kieu mah lain dijadikeun usaha. Wayah kieu zaman kieu mah ah. Heh, Bajaj. Astagfirullahaladzim. Kumaha mak? Dari mana keur naon? Biasa mah keur main slot. Si Abah Olympus. Geus, anu mah kieu dengekeun. Ah, kumaha mak? Maneh genah-genah di dieu. Pikiran si Ijim. Si Ijim teh gering gara-gara neangan tanggal lahir, ngerti teu? Si Ijim gering gara-gara neangan tanggal lahir. Heeh. Astagfirullahaladzim, Ijim. Tapi ari Bajeg teh kaget, Mak. Si Ijim kumaha oge, da tiba heula jeung Bajeg. Si Ijim mah begitu borojol oge, da teu ceurik we mah hulang-hulang. Terus loba masalah ti mimiti lahir oge si Ijim mah. Iya. Piraku mana teh nyaho tanggal si Ijim, pa mana teh dulurna lain. Mak tong tarik teuing atuh ngomong dulurna teh. Heuh emang lah dulur teterean lah. Pan beureunan era kadang ku batur. Ari Bajeg kieu ari si Ijim kos kitu patut ari emak. Ngan mak yeuh Bajeg emut yeuh. Harita teh pas si Ijim borojo bari ngahulangnya Bajeg mah nyaksian begitu borojo teh ceurik langsung ngahulang da geus loba kabingung lah dina beungeut oge kas tingali si Ijim mah. Tah tangka kalapa anu deket masjid ayeuna eta teh karak jadi karak kitri mak. Harita teh berarti saumuran si Ijim teh tah jeung tangka kalapa anu deket masjid.
Kira-kira atuh bajek, maknya si Ijim disaruakeun jeung tangga kalapa? Sana disaruakeun jeung tangga kalapa. Maksadna begitu si Ijim lahir teh, sarua jeung tangga kalapa karak muncul kitri. Terus mah kudu nanya tangga kalapa gitu. Nyari mah iya mah terus biasa mah sok taroskeun tangga kalapa sugan we ku emak mah. Enggak, sana mah kieu lah ayeuna mah. Kumaha mak? Si Ijim butuh tanggal lahir. Jadi emak arek ngayakeun sayembara. Sayembara? Saha-saha anu menangkeun tanggal lahir si Ijim, ku emak diberi hadiah 5 juta. BOP atuh mak. Aduh, ieu mah duit wae. Pan meureun mak moal jalan naon ge lamun teu aya biaya operasional. Gampang eta mah gampang. Pokona saha anu menang ke tanggal lahir si Ijim, cokot duitna ka emak 5 juta. Geus kitu anu mah nagihan heula. Nyong, menurut neraca indeks saham Bursa Efek Jakarta Nyong, sepertinya perminyakan lagi melambung tinggi Nyong. Lain bos, indeks saham teh naon bos? Indeks saham teh Nyong, permodalan dunia maneh membawa ke tepi otakna kadinya Nyong. Ulah kitu atuh bos, pan kieu ge meureun anak buah bos. Persoalanana Nyong, ayeuna urang keur dagang parfum Nyong. Sementara itu ayeuna di sebelah kiri tiba-tiba minyak telon nyusul lagi. Terus lalu tiba-tiba Nyong minyak tanah juga menyusul dari sebelah kanan Nyong. Terus disusul lagi nggak mau kalah Nyong. Tiba-tiba Nyong minyak kayu putih atuh Nyong. Bisa luhureun minyak tanah yang tengis nyusul di hargana Nyong. Terus tiba-tiba tanpa disengaja Nyong biosolar nyusul Nyong. Terus dan sangat-sangat ajaib sekali Nyong. Tanpa disadari dan tanpa diduga-duga Nyong. Minyak curah atuh ayeuna anu kahiji Nyong. Dan sepertinya minyak curah alias minyak letik menjadi juara Nyong. Persoalan anak iya Nyong, karoket jeung bala-bala pasti naik Nyong hargana. Hapus atupan eta meureun disebut minyak curah alias minyak letik teh Nyong. Mahal meureun hargana. Lain bos. Posisina keur di luhur aya minyak curah Nyong. Bos, ngobrol-ngobrol kamari ngiluan Bitcoin ti Emo. Aduh, kade Nyong sia kade hati-hati sia eta katipu sia. Bos, henteu eta mah. Kos model zaman ayeuna bos, zaman digital, duduk manis sambil ngopi, dapat penghasilan bos. Aduh, eta Nyong. Jadi sia meureun rek kemana tuh kek? Moal ka mana-mana bos. Harus arek niakeun urang meureun. Atuh moal tapi seutik mari kita. Aduh Nyong, ieu maksudna kieu Nyong. Maneh ulah sok jadi anak buah durhaka Nyong, sia daek dikutuk sia maneh jadi bateko. Embung atuh bos moal. Bos, ngobrol-ngobrol aya informasi bos, aya sayembara di Emo. Sayembara naon sia teh? Emo sayembarakeun tanggal lahir si Ijim. Sayembara lain. Hadiahna gede bos eta. Aduh sia eta mah Nyong kasempatan meureun. Hadiahna ge gede bos eta. Bisaha? Eta teh disengakeun ku Pak Kades anu saumur hidup bos. Aduh, eleh deui. Dasar judi. Ieu mah. Polisi euy. Jack, kenapa itu Jack? Ajis, menyate polisi geningan maneh Jis. Bapak Ajis nama. Mana teh bener jadi polisi Jis? Jadilah tuh. Iya mah. Teu nyangka Jis tukang riba jadi polisi. Alus asih maneh alus. Ya, dengekeun. Ti tadi Ajis tingali ti ditu ka dieu. Ngan meunang jeung meunang we hayo. Menang naon coba? Pasti keur main slot. Tah, Pak. Polisi sebagai polisi teh ulah gitu Pak. Nuduh teh kudu aya bukti heula Pak. Bajeg mah keur main HP teh menang-menang teh menang hati awewe. Kiki bajeg laku buka kabogoh ayeuna mah Pak. Geus lah pokona mah Ajis ge apal. Pokona lamun kanyahoan deui ku Ajis benang pasal 303 soal perjudian. Perjudian? Heuh. Nya Pak. Oh. Geus ada bubar. Nya Pak. Bubar. Nya Pak. Bubar. Nya Pak. Balik. Nya Pak. Percaya aing si Ajis jadi polisi. Si Bajeg katipu balik.